Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul khamisu ari ieu eta bab anu kalima wasalasuna jeung 30 tegasna bab ka 35 pi padilatil iklali dina martelakeun kaunggulanana nyaeutikeun minadohki tina seserian. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kasratud dohki ari lobana seuri tumitu eta matak ngamaotkeun al-qalba kana hate. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dohku ari seuri fil masjidi di masjid dulmatun eta teh jadi popoek fil qabri di pakuburan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma dohika anu seuri man kohatan barina ngagak-gak pakod nasia maka nyata poho eta itu man baban kana sabab minal ilmi tina ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma dohika anu seuri man kohatan barina ngagak-gak pakod majja maka nyata miceun itu man minal akli tina akalna man majjatan kalawan miceun sanyana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma dohika anu seuri man kasiron kalawan loba fid dunya di dunia bakal sedih itu man kasiron kalawan loba fil akhirati di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma dohika anu seuri man kohatan bari ngagak-gak la'ana tah ngalaknat hu ka itu man saha al-jabbaru Allah anu saha al-jabbaru dat Allah anu sifat jabbar. Wa man jeung saha jalma dohika anu seuri man kasiron kalawan loba istahaqo tah narima ngahak ka itu man bihi ku itu dohik annaro kana naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma kasuro anu loba naon dohkuhu seurina itu man kasuro tah loba naon khoto dosa kasalahanana itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma kasuro anu loba naon dohkuhu seurina itu man yastahipu tah ngentengkeun bihi ka itu man saha annasu jalma-jalma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma takallama anu nyarita man bikalimatin kana hiji kalimat hatta yudhaka nepi ka saleuri biha ku itu kalimat saha julasa riunganana itu jalma-jalma adaba
tah bakal nyiksa hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah pinnari dina naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dohkul anbiya'i ari seurina pirang-pirang nabi tabassumu eta teh mesem. Wadoh ku syaitoni jeung ari seurina setan kohatun eta teh ngagak-gak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.